amin. Anjuk euy. Alah, geus leumpang handap teh euy Lur. Nya. Aduh, lalai euy lalai. Heuh. Padahal ieu teh euy. Dicepot ka dieu, tungguan di dieu cenah. Naon eta euy? Sararieun euy wayang di dieu mah. Nyawa wayang di dieu mah karareueung kieu euy. Alah ampun cai euy. Alhamdulillah euy geus sababaraha poe teh hujan Lur. Nya. Hujan ayeuna teh euy. Sawah dewe kabaseuhan ayeuna mah alhamdulillah euy. Kumaha Lur cara dageur? Syukur we aya cara dageur mah. Alhamdulillah. Atuh mudah-mudahan urang teh sadayana sarehat we sing panjang umur. Salam waktos ka warga-warga sadaya urang mana teh? Urang Kuningan we nya pokona mah lah ieu mah nyawa wayang we ieu mah hiburan nya. Wah suara toke ongko di dieu mah euy. Tah adenges suara toke. Di dieu mah suara toke. Alah ampun teuing euy. Nyobaan we ieu mah pedah we di dieu aya pakarangan, tukangan imah. Dewek mah di dieu saplak-pelak we naon nu dipelak geus tangkal jambu, buah aya nya. Kudu rajin urang teh pelakan mah Aduh. Mana si cepot teh euy. Kita nungguan di dieu aing. Aing geus di dieu sugan geus aya di dieu aing. Alah ampun ting baheula mah geus baheula mah Lur dewek mah da pernah leutik leuwih ka sawah dewek mah da ayeuna mah geus kolot euy nya. Aduh. Beuh main nungguan si cepot di dieu euy. Ka dieu tina lila pisan ka salatu da. Bagian ngaronda ayeuna teh Lur ayeuna teh dewek teh euy di si cepot. Si cepot datang kene wae teh euy. Alah. Ari hayangna mah hayang dewek teh euy. Naon ngaranna teh? Nyawa wayang unggal poe tunggal usik tapi da dewek teh da karana ge waktu atuh dah nya. Nyawa wayang tapi ari teu dipigawe mah nyawa wayang teh terepoho euy. Nya. Matak ai nu tereh bisa mah nu dipilampah unggal poe unggal usik. Ai nu dipilampah unggal poe unggal usik mah da insyaallah atuh. Pastina ge da naon ngaranna teh lancar. Alah. Dewek mah jarang gegean teh nyawa wayang teh da. Ieu mah iseng we dewek mah. Tambah tunduh we dewek mah hiburan. Hayangna mah hayang dewek teh. Namun aing karareueung kieu. Karareueung euy, di mana di kebon mah euy. Suara macam asli di kebon ieu teh euy. Nya. Pot. Uy. Uru atuh saya ka dieu aing keung euy. Serius. Aduh. Siapa borangan cenah geus borangan. Aing mah da karek atuh nyawa wayang di kebon mah. Nu nyawa wayangna sorangan tuh deungeun. Jadi di mana wae atuh Bot, di lapisan. Biasa mah paeh heula cai atuh, sabar. Paeh heula cai. Nya. Kapan ayeuna mah musim hujan teh Bot. Hujan ini saya teh karek amare wungkul da ayeuna mah geus teu hujan deui ayeuna mah halodo we deui. Tapi kada kitu na mah ngan kabasahan taneuh we alhamdulillah pot alhamdulillah urang teh bisa atuh saeutik gede rada tiis nya. Teu naon ngaranna teh teu panas teuing teu geresan teuing nya. Saeutik-saeutik geus digalengan sawah teh. Pot, ai pakarareueung pot di dieu teh sia teh. Ari ngaronda mah ulah dinu
caraan atuh dinu kieu nalingakeun bisi aya naon sia teh itu kudu ulah cicing di pos ronda wae sia teh jaga teh duh ampun teh hiburan wae urang geus lila teh nyawa wayang bot da si etana teh jadi pohoeun sia teh jadi teu semangat cenah ge teh kamari mah geuring manehna teh geuring kamari mah pot naon cenah da barhakana atuh rohaka tuh barhaka naon wae cenah si eta teh atuh da ning ngobrol jeung aing si eta teh tah ieu si ieu nu nyekel aing ngobrol naon cenah dewekna ka Bandung atuh ke anak-anak daun rek balik dewek teh erek mangkat teh dewek teh sagala diinum nyaeueun meureun haus teh nya teh da sagala diinum atuh mending mun caheran wae mah teh nyaho teuing teu mah nginum naon gitu nginumna nginumna teh si eta teh samemeh nginum teh samemeh nginum teh si eta teh nginum ngadaran nangka si anjing aja saya da mulai ieu ngadaran nangka mah tuh ngadaran nangkana loba sia teh pot ai cakeul ngadaran nangkana loba tuluy aya mun beak 20 nyamblung mana kana teh terus kumaha kitu teh da geus ngadahan nangka dewek teh ngobrol jeung dewek bede manehna paling ditanyaan nah teh nyaho-nyaho wayang da geuring gitu tuluy kumaha cenah samana da teh carita jeung dewek manehna teh mangkat ka Bandung geus mangkat ka Bandung teh manehna teh alah ngadahar nangka manehna teh ngadahar nangkana teh loba kabeneran anu mere cenah manehna teh nangka teh dibekal we na mobil jeung we ka Bandung tadi perjalanan teh manehna teh ngadaharan bae nangkana beak nginumna teh kopi kopina beak dikeun heula geus teh sok atuh kumaha tah minum we kopi bari udud ngeunah meuli nikmat dina mobil dewekna teh keuleung ari teh sapanjang jalan minum kalepuus we udud geus kitu teh ka cai kopi beak minum we teh ieu teh herang geus minum teh herang da dewekna teh ngarasa kumaha teh tuluh eureun we di toko meuli bintang jero cenah manehna teh jeung Kratindeng tuluy kumaha da geus nginum Kratindeng geus meuli bintang jero jeung Kratindeng tuluy kumaha manehna teh minum atuh diinum nya dipikeun diinum di bintang jero nanti minuman teh glokok segar cenah ami teh tuduh teh tapi we ka perbatasan Bandung beak we eta cai teh geus beak eta minuman eta ditambah deui minuman nu hijina teh teh pun dan promosi ieu mah carita we manehna minum di Kratindeng teh di Bandung teh bari puah kuih anjong gua itu ka penginapan beak ka Kratindeng teh geus datang ka penginapan manehna teh abus ka jero tuluy kumaha teh
Geus di jero penginapan teh maneh teh ngarasa lapar deui da geus teu magrib teh turun we kana mobil manehna teh da di handap mobil teh langsung ka kamar heueuh atuh da sempit teh beureut hese mobil kana kamar mah. Aya geus kitu kumaha tuluy? Tah ceuk manehna teh da kusabab manehna lapar turun we ti kamar teh manehna teh kana mobil teh kadaharan mah masih ayeuna mobil atuh. Heuh. Tah geus kitu teh manehna teh ninyu ieu mie nya ayeuna mah cai panas teh aya dina termos. Tah geus kitu teh manehna teh ditinyu we anu aya gelasan teh mie anu aya gelasan. Ditinyu bari nyiduh kopi deui manehna teh. Aya sesanangka di dinya teh di dahar deui sesanangka teh bae nu buat mie ledah. Tah geus kitu manehna ngadahar nangka tuluy manehna teh ngadahar eta naon eta teh kopi teh anu dina gelas teh tuluy kumaha tadi balewek we cenah si eta aing bari aing ieu ngobrol we manehna cenah aing nya harita sapanggih we si eta ngobrol balewek ngadahar mie geus ngadahar mie manehna teh darek kudu teh pan geus dinyuh kopi manehna teh terus dinyuh kopi minum heula teh herang manehna teh geus nginum teh herang teh beak we kopi teh mie teh beak geus nginum teh herang tuluy prenyun we udud da tadi geus dinyuh kopi bari ngopi manehna teh geus eta manehna tuluy asup ka kamar da geus ngarasa tunu umeureunna tah geus kitu teh aya nu meuli kadaharan hayam jangjangna nu hiji mah ladana teh lada caos nu hiji mah ladana lada bledag nu hiji mah ladana lada teuing lah teu puguh pokona mah sambalna sambal naon teh teu ngarti tilu jangjang teh beda-beda sambal. Heeh tuluy kumaha teh caritana? Tah jangjang tilu nu beda-beda sambal teh dihakan ku manehna teh balewek we madang manehna teh geus beak we manehna teh ngandak sakedeung teh meureun aya 3 menit mah meureun jangjang ayam kana jero beuteung natan lebur meureun teh hayang we sate manehna teh beuli we sate di kecapan sabrang meledak beureum teh ani balewek eta sate teh dihakan di bumbu kecap teh geus ngarasan wareg manehna tuluy ngopi deui di luar ngopi udud punyun geus rada peuting meureun tunduh molor caritana teh bae beberang caritana teh mun kosiatana we tah beurang teh barang hakan deui mie manehna teh nyo mie da lapar tah geus berai beurang tuluy be keluar di penginapan teh menuju ka alun-alun di alun-alun manehna beutingna mulai rada murilit tuluy eta aing mah cek eta ngobrol jeung aing pengalaman daekna ka Bandung geus di alun-alun teh ngadon ngopi ulin caritana mah di Bandung teh ngopi we padahal mah beutingna geus mulai mules manehna tah geus ngopi teh manehna teh ulin ruyab kalea bari ngajingjing kopi bari udud beuting mah geus ngarasa mules geus kitu manehna teh kopi beak bari udud teh carojol bae aya nu mere es krim ditarima ku manehna teh es krim teh disedot dihinum beuki mules beuting teh aduh cenah geus kitu teh manehna teh dengan WC
nya aya ngaduk meureun manehna teh nya aya WC can ajak manehna teh hujan heujeun tapi teu kaluar-luar ngan mules unggul tah tidinya kaserangna teh geus we eta teh geus kitu manehna teh meuli tolak angin diinum tolak angin teh galakak geus nginum teh herak lain beuki waras beuki mules beuting teh geus kitu teh manehna teh cenah dilatih di dieu oyong we mangkat deui na mobil teh hiji hotel di dinya meureun aya tapi ka magrib mah di dinya panjang ceritana teh geus di hotel di dinya teh nepi ka magrib kuliah karaya terus balik ka Kuningan kan di perjalanan manehna beuteungna mules deui teu kuateun unggal Alfamart teu eureunnan ku maneh teh da sabab daengna teh hayang BAB teh manggi we tilu Alfamart geus di podolan ku manehna teh tilu Alfamart tapi da teu bijil can lagi padu mules hungkul tadi Alfamart terakhir mah dewekna bari jajan dahar roti belobok roti teh lain beuki wareg beuki mules beuting teh kacaritakeun teh cek manehna eta mah tuluy bedek teh mangkat we na mobil tuluyeung nya pom bensin nya maksudna make ngareureuh tuluy molor meureun manggi pom bensin muka hiji kalewat dituluy deui meunang manggi naon eta teh alah pom bensin nu kadua eureun we manehna teh dirinya teh bolak-balik ka WC aya mah dua balik mah geus teu kuateun kudu parah torojol we ambulan gulungan manehna geus dibawa ka ditu ka rumah sakit dirawat manehna teh di rumah sakit aya mobilna tuh kumaha mobilna mah diantep di dinya di pom bensin nya isuk-isuk teh anu nganterkeun ka rumah sakit mobilna geus kitu teh 3 poe 3 peuting 2 poe 3 peuting manehna teh dinya teh rumah sakit teh waras ayeuna mah tuluy we balik ajo ka Kuningan sakitu jajanan teh matak barang dahar barang inum teh ulah rarawora teh berarti kumaha urang nah kitu mah ai penyakit teh berarti dijieun ku urang ai kitu mah nya nah ulah diturutan sia teh nya da awak teh badanna ngan dawekna jorok barangkana aduh ampun teh tragis atuh caritana euy ampun ulah diturutan sia teh alah ampun teh nya mata kali barang dahar teh apik sampai barang dahar teh kubah heula leungeun deuleu kadaharanna naon ulah geus kadahar ieu disambung ku dahar ieu kadahar ieu jeung kajajanan teh ya jajanan luar teh kahade teh bisi aya bakteri aya naon teh poe nya sing hati-hati teh uluna mah alah ampun teh ya ayeuna mah geus waras berarti geus poe waras sehat ayeuna mah nyawa wayang deui kapan-kapan geunya oge alah ampun teh lain urang teh da da si eta geus geuning teh nya ibu poe ongkoh ongkar opaya beleuweung geus lila urang teh nyawa wayang ayeuna nyawa wayang alhamdulillah mudah-mudahan we sadayana sisarageun sarehat nya panjang umur malum da dewek mah da dieu pangabisana ngasakikeun rek ngonten naon adalah da ieu mah iseng we nya mudah-mudahan we salam baktos ka wargi sadaya khususna urang Kuningan ka urang kidul nya naon ngaranna teh urang Ciniru Gunung Manika salam baktos terus ka urang Pajawan Lor Jawi Gebang ka urang mana deui teh
bunder cidahu orang pajamon kali itu belah kaler Ramat Mulia alah sing sarehat teh panjang umur ka urang kaur kuning sadaya kum lah kalewat sadaya we gitu, warga orang kuningan nya dalam baktos mudah-mudahan we sing sarehat sadaya itu kurang pati semangat itu nyawa yang teh dari ndak malu mau batur teh nya ya kenyobaan di tempat teh ya di kebun kebenaran itu Kang di mata ya kebun nyobaan we ya hitung-hitung ulin we ya nya sakit ulur lah ya bising durasi lila teh ngoko sing boseneun hayang menang hayang lila teh carita teh tapi kumaha ieu teh awak kurang pati sehat nya jadi kurang pati semangat oge nya ulah sampai nuhunkeun di naon ngaranna nuhunkeun di subscribe like dan komen we channel kuring teh nya hayang nama hayang maju da sambil da kumaha teh nah sakieukeuna isuk pake teh masukan buka carita nu aneh mudah-mudahan sing tiasa kahibur nya ku caritaan atau obrolan-obrolan kuring di dieu nya atuh nuhun ka wargi-wargi sadaya anu subscribe atau sering nganjang ka ieu channel atuh nuhun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan isuk pagi teh waktu disambung deui ya mah hiburan we lah